Lamun ternyata nu dituang ku urang barangna haram, terus kadituna bisa jadi nyiksa ka urang di akhirat, eta jalmi nu nuang haram dina patuanganna ku Allah beteungna. Wa nafsi bittaqwallah wa qad fa'azal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, para bapak ibu sadayana anu sami-sami rawuh kumpul ngariung di haflah di majlis anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sami-sami muji syukur ka Allah. Urang sadayana sampai ka wengi ayeuna dugi ka wengi ayeuna saat ayeuna urang sadayana masih kene ditangtayungan ku Allah, dijaga ku Allah, dipaparingan nikmat sehat jasmani oge dipaparin nikmat sehat rohani. Kalawan urang sadayana alhamdulillah ku Allah Subhanahu wa taala dilungsuran taufik sidaran hidayah sehingga urang sadayana tiasa ngalaksanakeun sapalih kewajiban yakni talabul ilmi anu harapan urang sadayana mudah-mudahan angkatna tibuni masing-masing kaya haflah kaya majlis setiap langkah urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun langkah anu menuju ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugi salamina tetep diwuwuhkeun, dikucurkeun, dikecerkeun, disampaikeun, diitisolkeun ka baginda sayyidul wujud wa khairul maulud sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, itba'u tabi'in, para ulama aulia syuhada sholihin, oge mukminin mukminat, muslimin muslimat kulluhum ajmaina umat Rasulullah di mana wae. Mudah-mudahan urang khususna nu kempel ngariung di majlis mugi aku Allah Subhanahu wa taala urang sadina kaangkan salah sawios umat anu dijanjikeun kenging syafaat oge kenging rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan perjuangan urang, pengorbanan urang dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah yang penuh dengan rintangan. Setiap perjuangan, setiap pengorbanan pasti di depan menghalang melintang berbagai ujian cobaan. Ngaranna ge hirup, ari hirup mah pasti loba perjuangan, oge pasti loba ujian. Sedengkeun ujian cobaan Allah ieu dina sagala kaifiat, dina sagala rupi perkara pasti aya uji di Allah. Margi Allah parantos janji sakuma didaukeun ku Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu a'lam bi muradihi bidzalik anu hartosna demi dat nu agung yakni Allah anu nyiptakeun maut jeung hirup. Jadi Allah lah anu nyiptakeun maut jeung hirup dina sajero maut, dina sajero hirup. Maka Allah maliren ka makhlukna mere ujian, mere cobaan sehingga siapa yang terbaik di antara yang Allah uji, yang Allah coba, maka itulah tanda amal yang baik di sisi Allah. Jadi ulah aneh lamun ngaji hoream, ulah aneh lamun udang diputing hoream, ya. Ulah aneh lamun rek ngadamel kasayan, pasti setiap ngadamel kasayan disitulah banyak rintangan, disitulah banyak godaan, ya. Kenapa itu digoda, diuji ku Allah Ta'ala? Karena
mah Allah yang uningan di antara ieu teh supaya amal urang eta pangsaena atau ujian teh dijadikeun sabab syarat keur lulus. Jadi lamun hayang lulus dina segala rupi perkara, maka urang mau tidak mau harus diuji diterima urang. Nu hirup kumaha wae pasti diuji para bapak sadayana. Nu boga harta ku Allah diuji dengan hartanya. Anu gaduh pangkat ku Allah diuji dengan pangkatnya. Anu boga ilmu diuji ku ilmuna. Anu teu boga ilmu oge diuji ku Allah teu boga ilmuna. Jadi memang dunia teh adalah tempat ujian, bukan tempat senang. Siapapun orang merasa senang misalkan ku aya jadi sawiwasilah senang teh misalkeun ku diluhurkeun jabatanana angger we tidak bisa abadi. Tadi Bilwanus mendak dina kitab waktu ngaos jeung santri, Allah nulis dina kitab Taurat nya, Yabna Adam la takhab sultani madama sultanin baqiya wa sultanu baqiyun itu wa sultanu baqin la yanfudu abada. Eta aya dina kitab Taurat. Itu Taurat teh kitab nu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Musa alaihis salam. Anu pihartosna teh kieu ibu sadayana, bapak sadayana. Wahai anak cucu-cucu Nabi Adam. Itu wahai anak cucu-cucu Nabi Adam teh yabna Adam teh termasuk urang. La takhab anjeun ulah sieun. Sultani madam sultanun madam sultani baqiyan. Jadi hartosna urang ulah merasa takut dengan sesuatu perkara, dengan satu kerajaan, kekuasaan apapun itu yang dimiliki urang. Jadi ulah sieun kana eta gitu. Salagi karaton Allah, kakawasan Allah baqiyun anu tetep. Sedangkan wa sultani baqin la yanfadu abada. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu tetap tidak mungkin rusak, oge moal mungkin mustahil rusak. Jadi garis badanna urang teh ulah sieun ku perkara nu diciptakeun ku Allah. Jadi urang mah ulah sieun ku perkara, bahkan urang mah aneh sok sieun ku perkara nu dijieun ku makhluk. Ya. Ieu sieun ka makhluk wae ulah lamun hayang salamet. Jadi kecuali urang sieun kanu nyiptakeun makhluk. Ayeuna mah urang sieun lain ka makhluk deui, sieun kanu diciptakeun ku saha? Ku makhluk. Intinya seperti mana anu menangin makhluk imah, menangin makhluk kendaraan, menangin makhluk duit, menangin makhluk parabot, menangin makhluk sejumlah anu aya di imah urang 100% itu bikinan makhluk. Jadi isieun wae ka makhluk sehingga mohokeun ka khaliq ieu geus lepat. Artinya urang sadayana hirup di alam dunia ieu ka makhluk mah gitunya ulah sampai jadi tekad sieun, tapi hanya sebatas syariat anu tidak boleh rasa takut ieu masuk kana jero ati urang. Sebab ati mah khusus paragi sieun ka saha? Ka Allah. Banaina aya ieu sadayana nu kitu nya. Sieun urang teh misalkeun nya sieun ku pamajikan dibikeun ka teu ngaji. Ya, ieu salah kitu. Sieun ku salaki nepikeun ka eureun ngaji. Misalkeun imam. Atawa sieun ku budak dibikeun ka urang tak ieu sapertos kieu wae geus tepat.
Kenapa? Karena borong anu dipikasieun ku urang teh geus diurus ku Allah Ta'ala. Jadi sajumlah non wae nu ayeuna kurang dicekel ieu sadena geus aya di Lauh Mahfuzna. Ibu malam ayeuna kieu teh geus aya dituna teh. Di Lauh Mahfuz Allah geus nyiptakeun misalkeun si bulan bin bulan. Kehidupannya sekian bakal jadi kieu poe ieu kieu jam sakieu kieu terus kieu dan lain-lainnya itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Tah di dunia ieu bahkan Allah ngadawukeun dina alam arham wae alam ruh. Jadi alam teh hiji alam ruh, kadua alam arham, katilu alam dunia, kaopat alam kubur, kalima alam barzah. Di urang di sabaraha alam ditinggal lu karasa kurang geus tilu. Allah nyiptakeun alam anu disebut alam alam ruh. Di dinya mah dibengket-bengketkeun. Lamun ayeuna urang dibengketkeun jeung bengketan anu hade, pasti di dunia ge ngabengket ngariung jeung nu hade. Lamun dina alam ruh, urang teh dibengket mah henteu ngadeukeut jeung eta. Deukeut ngantara daek milu. Pan aya nu kitu den. Boro-boro pengajian nu jauh aya 3 kilo 5 kilo menam pe hareupeun heuna. Teu sabengkeut. Jadi entong aneh di dunia aya di ditu teh sabengkeut ngan totorojol we hayang naon? Hayang kaluar tina bengketan seperti ngabengkeut ayeuna. Jadi ngaji teu daek cicing ka ditu ka dieu. Eta bengketan hayang buru-buru naon? Hayang buru-buru beres kita teh. Jadi geus aya bengketanna gitu teh Ustaz. Teu? Urang teh misalkeun di alam ruh dibengket ya. Dibengket jeung seorang misalkan dengan dekat dengan ulama padahal kita bodoh. Abdi teh bodoh teu bisa nanaon tapi ku Allah dibengket dina alam ruh jeung eta maka dina kehirupanna di dunia kitu we henteu jauh jeung ulama teh bisa. Henteu jauh jeung nu saleh teh. Kitu. Ta ieu bengketan teh kebuktian di alam dunia maka disebut we dunia. Ari dunia teh adalah alam pembuktian dina alam ruh juga dunia akan menjadi sabab untuk bekal menuju alam barzah tengah-tengah dunia teh. Jadi dunia teh tengah. Jadi di dunia ieu satu pembuktian tina alam ruh tuh. Terus masuk ke alam arham salapan sasih. Kitanya tah dina alam arham dikeluarkeun weh disebut alam naon? Alam dunia. Ini alam dunia untuk membuktikan satu bengketan dina alam ruh terus dipisahkeun heula karena patuangan ibuna masing-masing tah ieu teh bukti ieu sadaya pembuktian dina wujud alam naon? Oge alam dunia dijieun sabab. Alam dunia ieu dijieun sabab cilaka jeung salametna jalmi kumaha ayeuna waktu hirup di mana? Itu mentak ulah lalawara di dunia mah. Di dunia mah ulah naon? Ulah lalawara. Lalawara we urang teh di dunia nya lalawara deui ka dituna oge. Sabab alam dunia mah di samping akan membuktikan gitu alam ruh anu geus direntet-rentet ku Allah Ta'ala diwujudkeun terus dipisahkeun lah masuk kana alam arham ka ibuna masing-masing gubrak ka alam dunia. Kadang-kadang anu ngabengketna di ditu dibengket ieu begitu kaasup kana patuangan ibuna mah kadang-kadang aya urang Jawa Timur aya urang Banjaran gitu. Pribados lah ibu teu jauh-jauh. Pribados ieu lahir di Karawang misalnya. Lahir di mana sih? Di Karawang bisa deh. Terkenal teh da Karawang mah lain ngaji saresna. Tiba heula ge naon? Terkenal. Wah, Karawang teh terkenal goyangna bisa. Terus geus gede, lain gede umur sabaraha 12 teh. 12
duka 12 tahun duka 11 tahun ku sepuh ka Bantenkeun itu geus di Banten di ka dieu ke teh geus di dieu ka mana urang teh anu ding apa leres pan bapak ge nu ngariung di dieu lain urang Banjaran kabeh leres mungkin aya urang sisi laut aya urang Pangandaran aya urang Jawa Timur aya urang Manado mungkin gitu tah geuning di tengah beungkeut di ditu ngahiji we di dieu teh leres tah kitu pasien walaupun dimasukkan ke dalam perut ibu urang ternyata ibu urang teh urang Mekah misalkan ieu dibeungkeut keur waktu di ruh nu hiji deui mah di Banjaran anggar we bakal ngahiji we jeung eta karena alam ini adalah alam naon alam bukti dunia itu ada sita ya alam naon alam juga kita harus tahu alam dunia ini adalah alam yang pembuktian setelah itu dimasukkan ke mana kapatuangan ibuna masing-masing ku Allah Ta'ala terus wujud di alam dunia terus ieu di alam dunia lamun ngabeungkeut berarti ieu sadayana sabeungkeutan itu berarti naon sabeungkeutan dari lain sabeungkeutan be ibu sadayana boro-boro nu jauh nampe ieu mah nampe hareupeun moal kersaleun karena henteu naon henteu sabeungkeun. Nah, begitu diasupkeun tina ruh ka mana ka patuangan ibu teh Allah weh nulis 4 rahasia dina saat waktos jabang bayi di kandungan ibuna 4 tahun 4 sasi 4 tahun melilah abdinya 4 sasi urang masuk make syukuran ibu kudu apa syukuran 4 bulan teh nya begitu 4 sasi ku Allah ditiup ngalangkungan wa wakil mantena ditiup ieu jabang bayi teh bari diasupkeun naonna ruhna bari nyimpen 4 rahasia naon ieu 4 rahasia teh ku Allah disimpen teh kahiji jodohna kadua wafatna katilu bagjana kaopat cilakana termasuk rezekina jadi entong make aneh misalkan urang ayeuna Banjaran ya nya misalkan urang Banjaran kok bisa neangan di ditu duit teh karena beungkeutna geus di ditu ieu rahasia saha rahasia Allah. Kenapa ini disebut rahasia? Rahasia teh kanu teu apa? Ai nyebut rahasia teh kanu naon? Ai kanu apa rahasia lain? Lain. Kanu apa rahasia lain? Lain. Jadi nu disebut rahasia itu orang yang tidak tahu baru itu disebut naon? Contohkeun ku pribados. Tah naon ieu? HP. Ku pribados disumbutkeun cing pangdayankeun HP Pak Haji. Wah, apa teu? Apa? Kabeh teu apa? Da sidik mah anu apa? Anu nyumputkeunna teu merenya dipanggil we saurang. Ye, HP teh dibujur. Anu sejen apa mah? Ainu bejaan? Tah, berarti kan ieu rahasia lain. Gusti teh kitu bisa yang apa? Itu. Oh cenah maut rahasia, jodoh rahasia, boleh. Maut rahasia, jodoh rahasia, rezeki rahasia. Naon deui cilaka ge rahasia itu kepada yang tidak dikasih tahu oleh Allah. Baru disebut sia. Cing anu apal jodoh di dieu teu. Teu aya. Kira-kira lamun diberenya ku Allah bakal nyahoeun moal. Ya pribados gaduh guru ieu mah geus di Ciamis ya, aya santri datang ka guruna assalamualaikum waalaikumsalam aya naon maneh abdi teh cenah geus hayang kawin cenah da mas santri teh geus dilatih cenah
Tapi cenah abdi teh bingung cenah. Bingung kumaha? Nya bingung cenah kudu di mana supaya ilmu teh manfaat bari leutik oge. Kieu tah. Di lembur anu ngaranna anu. Bapana si anu, indungna si anu, RT saanu, RT jik kadinya teh. Begitu diteang bener eta. Ayeuna mah geus almarhum, eta pengersa ayah Banjar. Kitu istilahna teh. Eta bisa apa usadana? Berarti ka ayah mah eta teh lain naon? Lain rahasia. Mentak bisa ayah aja ngan nu kitu berarti teh lain naon? Rahasia. Harus teu? Nah, terus mau ayeuna Imam Ghazali mau teh termasuk rahasia Allah. Mah eta Imam Ghazali begitu anjeunna tos depan subuh abdas, geus abdas teh deg-degan boeh. Diukur ku sorangan. Deg-degan boeh teh di dieu tah. Ditek-tekan geus ibak adus, geus wudu, lempengnya geus ngiblat. Berarti itu Imam Ghazali tahu akan kematian. Ngan teu ngagali kuburan ngungkul Imam Ghazali teh saya. Pada hese mah nya nu paeh ngagali naon. Terus ini bukan rahasia. Makana umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad urang mah sok tibalik aya kanu kieu geura percaya. Maneh lamun hayang maju kudu loba keceprekan di cai. Maneh teh didinya bakal maju. Tah. Kudu boga maneh mah pokona mah kudu baca caian weh. Dayang maju naon? Maju sia cenah cece. Tak sieu mah salah nafsirkeun. Supaya maksudna teh loba cai teh loba wudu. Gitu. Ieu mah karak jam genep geus ka sawah, geus ceprekan sawah. Menang satahun abdi teu maju-maju aya sia kumaha cenah panjenengan saurang kedah loba cacaian abdi teh cenah heuh cacaian teh lain kudu lelempangan di mana mandi batur mah sampai 2 kali eta mah 10 kali da kudu naon cacai tah tingali bisa jadi salah tafsirnya tak terkadang orang sok dibalik aya kanu kitu percaya aya kana Quran lah itu dasarnya iman ibu sadayana nya berdasarkan iman ieu rahasia teh dulur awasinya anu dirahasiakeun teh komo tuan saya mah geus apal ka ditu teh da baheula mah baheula keur acan lahir jungjunan ieu setan teh bisa noong Lauh Mahfud ditoong keur di zaman Nabi Musa alaihis yo iblis teh hiper maka itu ditoong di Lauh Mahfud bahwa di Lauh Mahfud kerajaan Nabi Musa kerajaan sate Fir'aun kerajaan Fir'aun teh bakal diruntuhkeun ku hiji bayi nu ngaranna anu jadi ningali setan teh ka mana kalau mah turun tah setan panggil si Fir'aun teh aun ka dieu cenah naon tan dieu begitu ngobrol setan jeung saha si Aun jeung saha jeung si set hadi Aun jeung naon tan da geus akrab si Firaun jeung saha jeung setan teh dengekeun ku maneh kami tadi cenah tas di Lauh Mahfud bahwa kerajaan maneh teh bakal dihancurkeun ku hiji lalaki geus tingaranan Musa ngaranna cek si Aun teh yang bener tan cenah aing tos di ditu tadi tos di mana? Tos di Lauh aing tos di Lauh Mahfud ningali nya percaya da tara ngosewa naon sababna waktu hari tama Lauh Mahfud bisa ditoong ku setan sameme jungjunan lah tah maka eta Firaun ngomong weh bala pententara kaula sok teangan istri nu kereuneuh nu hamil tungguan di mana ngajuruna lalaki pencit paehan harita keneh setiap anu hamil teh busadena ditungguan ku tentara di mun ayeuna tentara begitu nya begitu borosot lalaki pencit teh piadabna saha si Aun piadabna moal aya
Ya Firaun teh ibu sadayana luhurna 8 meter. Lebarna 4 meter. Mentak lamun dahar eta si Aun ibu sadayana dengan sabuna kebo hiji beak sita. Dan 8 meter. Belebarna 4 meter. Aya kitu di urang jelema nu. Hal aya lamun aya teh mah wah jelema kabur kabeh. Tah kumargi henteu dibaca kabeh. Tah ku si etan teh kusaha? Ku si setan teh teu dibaca kabeh. Ku Allah disalametkeun Nabi Musa alaihissalam padahal ditungguan Siti Masyidah teh. Padahal ditungguan, tapi ku Allah disalametkeun, diasupkeun ka karanjang ibu sadayana, geus diasupkeun ka karanjang teh dipalidkeun. Nya dipalidkeun, tapi ku Allah disalametkeun, eta dipalidkeun teh asupna teh kana kerajaan. Nyata kerajaan saha? Firaun. Kabeneran Firaun teh resep ka eta budak dojobrik alus itu Nabi Musa teh keur leutik teh kasep ibu sadayana. Pokoknya mau ayah kaset cenah di orang segininya dasar bacan amplop di Nabi tapi cek kita pasti benar gitu kita urang mah di nyata kieu lain cek kita wow loh itu tahu begitu ditampi resepeun Firaun teh saha kan Nabi Musa padahal ieu Nabi Musa teh nurek ngancurkeun saha Firaun. Ai budak teh umur can 1 tahun, duka 2 bulan 3 bulan dipanggil ngihan Nabi Musa. Aduh, ieu budak cenah ngihan. Ieu buah-buah ieu cenah rek ngancurkeun kerajaan. Ai cek bojona nya pantes atuh cenah budak ngihan de budak leutik can apalna. Sadar deui. Ai geus ngihan teh ibu sadayana janggutna teh sakieu dibetot budak leutik teh. Tutung dibetot teh jadi leutik keneh geuleungeunna geus panas dibetot teh janggotna teh tutung buah-buah ieu cenah rek ngancurkeun pasti ieu ai ceuk nya pantes atuh da imah budak leutik mah sok rural rawel teu nyahuan janggot marukan mah eta teh rambutan di rawel geus saha eta budak cicing deui iya pasti sabab naon ieu cenah jenggot aing tina hidung jadi bodas aya naonan ciri budak leungeunna ieu pasti atuh kitu urang buktikeun we lamun ieu bener geus hideng sok ayeuna urang buktikeun katuhu ruhai apa we ruhai teh nanti seuneu belah dia roti lamun Nabi Musa nyokotna kana roti berarti keur leutik oge geus naon geus pinter begitu diasongkeun eta ka budak leutik nu can umur 1 bulan pandanganna teh kana roti ngan dicokot ku malaikat asup kana naon kana ruh salamet teh Nabi Musa teh tapi begitu junjunan sayyiduna wa maulana Muhammad bade dilahirkeun tinggal dina albarjanji ya فَانْزَجَلَ الْأَرْضُ طُرَبًا وَاسْتِبْشَارًا وَاجْتَازَ الْكُرْسِيُّ هَيْبَةً وَوَقَارًا وَامْتَلَأَتِ السَّمَاوَاتُ أَنْوَارًا وَضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ تَهْلِيلًا watamzidan wastighfar. Di saat detik-detik Nabi urang bade lahir maka sakabeh makhluk Allah nu aya di langit we di alam dunia oyang kabeh zikir ka Allah taala ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah oyang aras oyang surga oyang lauh mahfuz oyang kabeh sadar sehingga ieu langit di langit kahiji kadua katilu kaopat ditutup setan teu bisa naik ka luhur. Ieu di saat detik-detik Nabi urang bade lahir ka alam seperti itu hebatnya Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi oyang
sok dikir kabeh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Malaikat jutaan malaikat turun kabeh ke alam dunia, terus langit ditutup ku malaikat, eta setan ngejungkal teu bisa naik ka luhur ieu. Sabab teu bisa noong. Teu bisa noong lauh mahfuz, bahkan setan ayeuna teu nyahueun apa yang akan terjadi termasuk umat Nabi bohong kacida, kecuali anu dibejaan ku saha? Ku Allah Subhanahu tah. Gubrak we urang teh ka mana? Ka alam dunia. Tah geus di alam dunia iyalah alam penentuan awal dan akhir. Yang awal untuk membuktikan rentetan di alam ruh, yang akhir kita harus punya bekal sebelum masuk alam kubur. Di dieu tah ieu sadaya. Nyeun bekal teh ayeuna nya. Naon nu dipidamel ku urang anu sae bakal jadi sae, anu goreng bakal jadi goreng. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa yahdifunaha wa yubkunal khabar wa ba'dain walaula kasiron tasdahar. Lain tasdahar, dastahar. Tasdahar mah tasdahar. Jadi ingat we kana naon? Dahar. Terus in kana amaluhu khairan fa khairan wa in kana amalu syarran fa syarran wa yuqawwiya hadzal marad innamal a'malu binniyati. Itu. Jadi lamun urang berbuat baik di dunia, ye adi berbuat baik mah ulah sieun digorengkeun. Ai urang mah ongkoh geus niat baik ku batu digorengkeun sok kapangaruhan urang. Di mah ye rek ngaji. Bade ka mana aja bade ngaji, bereyak we hujan. Rek ka mana ini? Rek ngaji atuh hujan kos poe deui wae. Oh nyanya jadi sini irisan abdi. Balik deui. Eta teh ngaranna nu kitu teh geus niat alus ka pangaruhan goreng. Peda amprok di jalan jeung saha? Jeung babaturan pan aya keneh malam salah sahareup. Kedeui we atuh. Kok mani cenah ge komain keur usim corona kumaha sia cenah mun dipikiran kumaha teh? Ada aya salah sahareup. Balik ta eta teh niat di imah rek ngaji eta kapangaruhan ku pangaruh nu bener. Kaharti keneh di jalan mah ieu mah geus di dieu, geus diuk di majlis, geus diuk malah ibu-ibu batur. Teu batur mah saha we. Geus diuk ieu geus ngeunah-ngeunah, geus merenahkeun naon. Itu geus lempeng jeung nu rek ngaji teh cenah. Aya WA di dieu. Balik heula cenah. Aya nu rek mere duit. Kamana ceuk? Ieu geus rebah hareup abdi cenah aya peryogi. Eta ngajina jadi henteu. Tah geuning kaharti ku sampean. Nah marukan teu aya godaan kitu jelema anu niat hade. Yeuh niat hade mah aya godaan mentak entong aneh. Lamun geus niat hade dihareup sok mangih nu teu hade. Tapi aneh di mana jelema niat henteu hade dihareup sok mangih nu hade. Sok rek nonton. Rek nonton bola ka mana? Ka Arjasari teh. Jalak harupat, henteu boga duit, henteu boga motor, eta di tukang, kamana sia kajar harupat, yuk bareng aing, jual ngeunaheun we, pan didukung ku setan, didukung ku saha? Ai pes, bagas bete, begitu der bola teh, waktu asar, kira-kira rek sholat asar heula moal, dawuh musola di jalak harupat mah, tempat wudu ge hararese. Ku ayana ge urang moal kabagian. Cek setan teh keun bae da karang sapoe mani mah saraeuna da kamari mah salat. Oh ulah cenah. Nepikeun ka magrib, ai magrib teh istirahat bola. Cicing tong mana-mana si kumaha ngadiukeun ku batur cenah ieu. Cicing si goblok. Goblok. Si eta mah cicing we di dinya. Nepikeun ka saon? Asar salat teu? Henteu. Magrib Isya henteu. Ayo balik teh dah capek. Moal budang jam 10 subuhna. Tah tingali.
di mana jelema niat goreng pasti dihareup manggih anu alus. Lamun jelema niat nu alus tong aneh lamun dihareup loba rintangan. Untung ka pribados geus apal lamun rek niat alus pasti manggih nu mantap cicing we awak teh geus diajar ti baheula. Laras guru ieu mah pribados ku guru awas teh. Di mana maneh niat alus pasti dihareup manggih nu goreng. Tapi lamun maneh niat goreng pasti dihareup manggina da didukung usaha ku setan anu boga gudang kagorengan. Tak urang teh hirup teh kudu boga ieu sing emut di mana ibu boga niat alus tong aneh lamun digomongkeun goreng ku saha batu. Jeung tong aneh kadang-kadang dihalangan ku saha ku batu. Tapi sawangsulna lamun urang niat goreng gitunya niate goreng gitunya dalam arti goreng teh sesuatu yang akan kita kerjakan yang kita amalkan di situ bukan perintahan Allah tapi larangan Allah didukung di jalan tayu sadeu kusaha cobi aneh tadi dirasakeun berbados sadeu eta gogoda ieu mah tarawih ieu sadeu dalamun ibu apal eta ganjaran taraweh masya Allah ibu alah ibu dibandingkan mentak di jena ge salat satahun sakali salat satahun ari taraweh menang dina bulan sawang teu di bulan mulun teu di bulan muharram teu nah bet satahun mahabet di dinya tah lamun ibu hayang apal sahaja manu taraweh teh ganjaranna sarua jeung fardu. Nu pardu mah geus bisa diomongkeun. Jadi lamun ibu asup kana bulan naon? Bulan Ramadan anu sunah teh ganjaranna siga pardu. Maca Quran siga pardu, terus salat witir siga pardu. Mentak pribados mah tarawih teh 30 hiji busana. Mentak lamun bid'ah teh ieu di dieu yeuh bid'ah pisan. Pribados jeung santri tarawih tara 23 tarawihna bisi ibu hayang miluan kita ayeuna pribados insyaallah tarawihna 30 hiji nah 30 hiji jeung ai tarawihna mah 20 gitu ngan salat witirna 11 ai dina bulan sejen urang teu bisa ieu mah pedah bulan Ramadan we pribados mah ai bulan Ramadan diparatkeun tanggal hiji nepi ka tanggal 30 jadi witir teh 11 mentak anu tamat witirna 11 alhamdulillah teh hese meuli baju sabab dijanjikeun ku Rasulullah saha wae nu witirna 11 maka ku Allah lam tusibhul faqra abada Allah tidak akan berikan kepakiran sampai akhir hayat. Coba nu dibacana ayat kursi mentak santri nu kakarak biluan mah jual barare syukur tuh sholat ya sabaraha 20 teu aya istirahat gitu mentak teu aya santri nu buka langsung dahar dan nu hese tarawih mah anu buka sagala di dahar leres teu cai susu di dahar cai kopi diinum kolak cau di dahar kolak tutut di dahar sagala urang mah mentak beres sholat teh beres maghrib teh bara-bara hayang sholat ngagolerek kieu ngalampengkeun awak kar kees udang jam 3 tarawihna eueuh keur bae da sunah tuh tinggal aya keun wae urang mah keun wae lah da tarawih mah naon nu penting puasana we naon tamah mun penting puasana we biasana ibu-ibu yang negara tamat tarawih teh tapi lain ibu-ibu di dieu nya teh ibu di mana teh sabab ibu-ibu malah mun geus tanggal 20 hiji teh pake alasan ngagoreng opak ngagoreng ranginang nyieun sirinding nyieun kue nah eueuh deui kitu dina waktu cing atulah dina waktu tarawih teu bae sok nyarios ka pun bojo lamun rek burang goreng ulah dina waktu tarawih di berang bari ngabuburit bisi ka bintang atuh cenah tas tarawih panwareng dipenting tunduh dibere ku setan teh nu ngeunaheun mah euy goreng keranginang mah tos isa cek saha cek setan kahiji cenah bari nonton sinetron nah cenah goreng naon goreng ranginang di dahar mata ningali ka pipi ningali nu tarawih we cenah tong tarawih ningali naon
Eta setan bisa gitu. Entak anu naroskeun Pak Haji cenah ai urang mun teu taraweh. Abi mah cenah hayang boga ganjaran cenah taraweh teh imamna kanu di Mekah. Jadi sholat tuh mah yang heurepan TV. Jadi ti imamna naon? Teu sah. Berjamaah na nu teu sah teh ai sholat mah naon? Angger we moal siga sholat di masjid ieu. Ada yang ke Masjidil Haram nya tinggal neangan duit itu 30 naon? 30 juta ini nanti ibu umroh teh nya. 30 juta. 30 juta teh ngan salapan poe eta ge cantik buat ting 30 juta buat ting 35 mahal teu mahal apa pake ibadah mah. Ibu urang mah teh pada ngagelempeng sabaraha? 30 juta padahal mah di dahar kurang sataun teh leuwih ti 30 juta. Anu belum tentu bakal jadi had. Ieu mah nu 30 juta teh rek dihisab nu geus dituang kurang ku Allah dihampura kabeh. Ibu punten nya lain ngabibit tahu nya ieu keterangan. Misalkeun urang bade ngalaksanakeun umroh. Hargana teh 30 juta. Lamun ayeuna entong dileutik 5 tahun ke belakang. Kira-kira nu dituang ku urang aya mah sakitu. Langkung geus saya. Lamun ternyata nu dituang ku urang barangna haram, terus kadituna bisa jadi nyiksa ka urang di akhirat eta jalmi nu nuang haram dina patuanganna ku Allah beuteungna rek dibere gede sagede gunung Uhud. Naudzubillahi min. Bisa apa? Tak ku Allah bakal dilebur anu sagede gunung Uhud teh kurang ridho dipake naon? Ka Allah taala. Kurang ridho dipake ka Allah taala. Ieu beuteung urang teh moal sagede naon? Moal sagede gunung Uhud ieu sagede. Pancek dina keterangan gitu. Sawe jalmi nu tuman keur waktu di dunia nuangan wae nu barang haram memeh tapi kamu teu tobat heula maka ge jaga dikuda diudangkeun di kubur teh beuteungna sagede gunung Uhud. Leumpangna teh ku beuteung. Naudzubillahi min. Tah harapan urang teh kitu nu dipake haji, nu dipake umroh, mudah-mudahan sing jadi betul-betul ngebersihan patuangan urang tina sakabeh nu dituang anu diharamkeun usaha ku Allah Subhanahu. Entak semangat